Ya kudu kumaha ngakalanana ieu parahu sangkan bisa dipake usaha. Sugan obos aya solusina. Heeh. Ieu parahuna da ditelemnya. Nya karan jadi kudu Geus kumaha. ayeuna mah kieu mak mending keneh ditah ditebus we ku nu bogana. Tah heuh. Mending keneh kitu. Naon ayeuna ditelem kitu mah da mah matak jadi duit mak. Geus we mending keneh balikeun we ka nu bogana. Heuh bos eueuh hasil. Heeh, geus kira. Oke, telepon esok mak. Telepon aya mah. Heuh kitu telepon bos. Betul, mun bisa mah telepon. Tuh, aya jam mana? Heuh kebeneran. Mak, kumaha mah sageun mak? Tah bos, kebeneran jamana aya keur diobrolkeun teh. Heeh, sok atuh. Obrolkeun ayeuna keur masalah parahu. Masalah parahu. Oh, heueuh mah urang teh harita teh saacan mangkat ka kota teh ngagadekeun parahu lah ka emaknya. Mak, kumaha pasti mak mengambil untung banyaknya mak? Untung banyak kumaha. Tuh dah lo parahuna ge anak muda. Ditelem, di barang di dinya ini teh salah kita ditempoh heula barangna. Diteuleum. Wah, mak, moal mungkin mak, urang bade pas ngagadekeun ka mama can diteuleum. Bener mak, eta mah aya nu ngajailan mak. Ah, ngejailan kumaha. Di barang di urang mikeun duit ka di dinya ge tuh ditempoh jeung si panglima geus teuleum ngakakarek sapotong. Ya, ayeuna mah geus we penta duitna, parahuna balikeun geus sok. Lah gitu wae lah. Gua kadiakeun duitna lah. Mak, yo, boro-boro boga duit mah urang mah teu boga duit, mantak balik ka lembur ge mak. Bos, boga udud teh bos, sayang udud Cih, mun teu udul kumaha sia mah ti balik mun arek ge urang menta ka didinya, lain didinya menta ka urang. Yo, naon si gawe di ditu atuh? Nya mak. Buat ting merek ka arurangnya teh usaha. Geuning kalah kokoro teuing usaha teh. Ih, mak, buku urang teh. Tuh, juga nama teu barokah gawe di kota teh mak euy. Soalna urang teh duit ongkos ka kotanya mah nya ladang ti emak. Eta teh heueuh mak, urang teh ngawadul ka emak, ngadekeun parahu ti teuleum mak. Tah geuning ayeuna mah ngaku bos. Nyebutkeun ngagadekeun parahu ti teuleum cenah. Oh, sia teh tah makana ulah sok nipu ka kolot tah karasa ku tulang iga sia. Heeh, bos. Duh, hampurannya mah nya. Duh, urang teh jujur ka emak basa ngagadekeun parahu padahal parahuna ti teuleum mak. Duh, sigana moal lila mak, kita geus burit mak geus hujan. Abi tilanya mah nya. Bos, tilanya. Mulang-mulang wae gampang gua bisa urusanana bos. Oh, ya mak, itu kan motorna anyar. Geuning ih. Wah, nipu pak eta mah mak. Udah pak. Hei, anak muda, hei. Di pinteran merangkai kata nyebutkeun usahana teu bener. Bobodo kolot bebal teh. Awas siapa di dieu. Mak. Geus di mana mak? Oh, maka karek mulang ya, terus kursus bahasa. Aduh, si emak euy meni gaya euy. Ayeuna mah kursus bahasa. Kursus bahasa naon teh mak? Oh, kursus bahasa Mandarin. Aduh, si emak euy, kursus bahasa Mandarin. Wah, si emak pinter euy. Ya tuh heueuh, ayeuna mah urang mah apal bahasa Mandarin. Sok atuh mak, aya geus kursus bahasa Mandarin mak, ajarkeun urang mak. Oh, maneh hayang diajarkeun? Cicing di dinya. Pinjem duit 100. Wah edan, teh heula. Di bahasa Mandarin nahaun minjem heula 100. Sia mah pinjem duit heula 100, enggak diajarkeun bahasa Mandarin. Pokoknya tadi urang nginjem ka tetangga Ieu mah, rek diajarkeun bahasa Mandarin teh kudu aya duit 100 mak. Eueuh mah, eueuh. Buru atuh anak muda nginjem heula 100. Eueuh mah embung ah. Abi hayang nyaho cenah bahasa Mandarin. Aya naon ieu teh nu ribut kieu urang keur sare yo. Iya, hayang nyaho bahasa Mandarin. Tapi pinjem duit sama ene. Heeh bos pungu ieu, urang teh hayang apal bahasa Mandarin, tapi cuk si mah teh kalah kaya acara kieu bos, pinjem heula 100 nah. Oh, gitu anak muda. Mak kana duit teh meuni hejo pisan nginjem duit teh 100 we jeung 100. Naon sih bos, bibiluan pisan ka ditu jungjung ka ditu. Ieu mah urusan urang jeung si anak muda. Cicing ketang bos di dia bos, cicing peupeujeuh bos. Yo, lamun bos ini urang pasti diinjem duit tah ku si emas 100 bos cicing bos di dia. Cenah ka ditu geura anak muda, si Obos tah. Aya mung idinya init mah urang rek init atuh. Pada injung teuing atunya. Oh, jor we Mama Rabik. Nuhun. Siap lah. Sebagai yang papisan ulungan. Assalamualaikum. 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 Saha we punten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mak. Da geuning aya. Bet aya naon mak? Sok atuh ka disalik mak.
Sok ada ya. Duh, aya naon ieu teh, Mak? Bubut mah teh aya bubutuh, teh sugana bisa nulungan. Bubutuh. Duh, bubutuh naon tuh, Mak? Bubut mah teh teu aya karepet butuh duit. Ye jaminan nama. Karepet ku naon tuh, Mak? Ah, aya masalah saeutik mah butuh duit 200. Oh, 200. Ah gitu ya naon mah borahna? Ah, ieu teh barang berharga. Ngan dina teh katebusna oge, pasti jaga ninggeto kapake ku maneh. Alah, naon tuh ieu meuni jaga ninggeto kapake ku masa depan orang segala, Mak? Ih, bener ieu mah jang masa depan. Ye, Naon tuh ieu? Sogera mah tempo mah buka mah ami urang apal. ieu mah kapake jang masa depan maneh gi. Tah. Tah ieu jang masa depan maneh mah kapake. Yang masa depan. Anjir. Atuh ieu mah mah tatangger makam, jang naon nu kieu bawa ka urang ya. Ih, kapatnya ieu teh barang antik ugi jang masa depan maneh. Ah, nu kitu patut jang masa depan kan itu mah. Nanaonan dasar nini rabig. Ih, ya mah teh. Kapan ieu teh heueuh jang masa depan. Sodial mana haun teh samik.